abina warhamna wa umina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa umina Indo tunggul narahayo Bapa tangkal na darajat Indong no wajib diturut Bapa no wajib dihormat Salapan bulan ngakandong Tapi umi hanta pundung Teboga rasa kadohong Pasrah kanu maha agung 7 bulan no miripo Gawe berat hanta mampu Bapa na ukur karunya hanta daya ta upaya Dugi ka ngalahirkana nalangsa kabina-bina Nyerinta ya papadana nyawa jadi tarohana Kesanggeti jang cimata keluar hanta karasa Tapi umi tetap bahagia anak selamat ke dunia Orokna inghak-inghakan ditangkap jang diciuman Bapa cerik rek ngadanan pinu rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan Kanya anak tengurangan malah kadedenambihan Dugi ka orang dewasa umi melangna kacida Sian anak na cilaka tatoat kana agama Umi terus ngadoakan sanajan anak nyusahkan Umi teliren ngadoakan sanajan anak doraka Di waktu umi terdamang anak mahanta hariwang Umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri Dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratu gasa pegat ogi umi sing dirahmat dimandian di boehan jasad umi disolatan abdi cerik balelehan umi na jero pasaran
diantarkan ka kuburan, cipanon terus ngecelakan, kana pipi ngabasehan, nu ayangan penyesalan. Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa, di dunya pasti cilaka, di akhiratna disiksa. Pamugi ieu nadoman sing dijantenkeun ganjaran, ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan. Panungtung doa si mabdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng umi abdi, sasarengan kekeluargi.